Balat balabar kawat burinyai, dalam Bandung HM Dadang Supriyatna disarenganku para asisten, staf ahli, para kepala OPD, camat, kalayan para kepala desa, ngalaksanakeun jumaah keliling nuka 40 hiji, di Masjid Jami Miftahus Salam, Desa Indragiri Kacamatan Rancabali Kabupaten Bandung, sakaligus silaturahmi sareng masyarakat satempat dina dinten Jumaah 4 Maret 2022 kamari. Sabada ngalaksanakeun salat Jumaah di payunan masyarakat sareng jamaah masjid dalam Bandung nudalit digentra Kang DSOG ngaapresiasi lumangsungna kagiatan vaksinasi di Kacamatan Rancabali saperkawis ku kahontalna vaksinasi di Rancabali teh paling pinunjul diantawis wewengkon nusanesna. Salangkungna ti eta, Kang DS ngaraos bingahna kutiasa silaturahim sareng masyarakat di Desa Indragiri, kalih ti eta oge Kang DS tiasa ngaluuhan gepiar vaksinasi, kalayan target 2.500, eta kagiatan tiasa lumangsung, ku ayana kasadaran masyarakat, kakompakan Forkopincam sareng rojongan aparat daerah, kalintang ageng pangaruhna, dina ngahontalna target vaksinasi. Salian ti silaturahmi, dalam Bandung oge ngadugikeun visi sareng misi Kabupaten Bandung kiwari, anu atos, anu nuju, sareng baris diwujudkeun ku ngawangun rupi-rupi fasilitas, diantawisna pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan sareng renovasi bumi-bumi nu teu layak. Oge ngajentrekeun sadaya program unggulan bedas, bangkit edukatif, dinamis agamis sejahtera. Sarengsena kagiatan, dalam Bandung maparin santunan kamurang kalih yatim, santri sareng santriwati. Sakitu kapihatur, ti langit Rancabali Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.